Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dina danget ieu urang tiasa tepang deui sareng simkuring dina acara anu sami pedaran kumaha cara ngawulangkeunana buku Reneka Budaya Sunda di kelas hiji. Kaleresan dina danget ieu simkuring bade medar pangajaran kagenep tutuwuhan sabudeureum urang. Janten panginten dina pangajaran kagenep mah ibu guru atanapi bapak guru medar tutuwuhan atanapi tatangkalan sabudeureum urang. Boh di sakola atanapi di bumina sewang-sewangan. Aya hiji kaulinan dina pangajaran kagenep teh dina ngapalkeun kekembangan. Janten upami kekembangan ditalar disebutkeun hiji-hiji mah panginten marurang kalih teh asalami bade nerapna bade apalna, tapi upami dipolahkeun dina kaulinan insyaallah murang kalih baris emut naon-naon anu dipedar ku ibu guru ngeunaan kekembangan eta panginten seueur nya aya kembang cengek, kembang kadu, kembang laja, kembang terong, kembang pare sanes kanten. Tah, kanggo murang kalih kelas hiji mah panginten cekap ku 3 we heula sadinten ngaran kekembangan teh. Misalna kembang kadu heula, kembang laja tanapi kembang cengek atos we 3. Ke penak deui sareng pedaran anu sami tabihan deui 3. Margi murang kalih SD kelas hiji mah panginten masih keneh sederhana pembelajaranana. Tah aya kaulinan dina ngapalkeun kekembangan teh kieu. Janten murang kali atanapi budak anu dina sakelas eta dibere heula ngaran kekembangan. Misalna Dedi kembang kadu olohok. Emutnya Dedi teh engke teh janten kembang kadu namina olohok. Namina naon Dedi olohok. Janten diulang-ulang ku murang kalihna. Iwan kembang cau jantung. Janten Iwan mah janten kembang cau. Naon Iwan kembang cau teh jantung nya. Upami Caca mah kembang cengek. Upami Caca mah kembang cengek nyaeta mencenges. Janten aya 3 budak anu dipasihan heula ngaran kekembangan. Caca kembang cengek mencenges, Dedi kembang kadu olohok, Iwan kembang cau jantung. Emut-emutnya barangkali pasti ngemut-ngemut, oh abdi mah kembang cau jantung, oh abdi mah kembang cengek mencenges, oh abdi mah kembang kadu olohok sareng sajabina. Tah anu sanes barudak anu sanes nguriling nya ngawangun buleudan sabari pacepeng-cepeng panangan. Anu lajeng sareng ibu guru ngawihna kieu. Kembang-kembang cengek eta naon namina, kembang-kembang cengek eta naon namina. Anu ngaraos janten kembang cengek ngawaler abdi mencenges. Nah ibu guru naros kanu sanesna leres henteu ari kembang cengek teh mencenges. Leres ibu, yuk urang ngawih deui bari pak cepeng-cepeng deui panangan. Kembang-kembang kadu eta naon namina, kembang-kembang kadu eta naon namina. Anu ngaraos kembang kadu pasti ngawaler abdi sabari ngacung olohok. Upami lepat wios nya. Upami lepat misalnya kembang kadu teh ngawaler teh sanes olohok. Teu kenging dilepatkeun ibu guru mah da pinter atanapi bapak guru mah bijaksana. Janten keun mah engke pedar. Janten ayeuna urang teh parantos medar 3 kembang. Kembang kadu, olohok, kembang cengek mencenges,
kembang jantung kembang cau jantung. Jantan murangkali anu tadi sanes nyebat olohok dina kembang kadu tos aya introspeksi, oh tadi anu dia sebatkeun ku urang teh lepat, jantan teu kedah dilepatkeun ku guru wios. Jantan ayeuna engke dina penguatan. Tah saatosna 3 jalmi eta nguriling ngawi getos deui ku murangkali anu sanes. Misalna ayeuna mah anu kapayun teh Ida, Nani, sareng Neneng. Misalna Neneng jantan kembang caunya, jantan kembang cau jantungnya, Ida jantan kembang kadu olohoknya, lajeng Wiwin jantan kembang cengek mencenges. Dar deui ngawih kitu, kembang cengek eta naon namina, kembang cengek eta naon namina. Tah anu jantan kembang cengek pasti ngawaler abdi mencenges. Mung 3 di kelas 1 mah upami di kelas anu luhur mah kelas 4 kelas 5 tiasa 5 kekembangan, 6 kekembangan. Kumargi ieu mah kelas 1 jantan diwates weh 3 kekembangan supados murangkali gampil apal. Ta eta panginten kaulinan ngapalkeun kekembangan. Cag dugikeun ka dieu heula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.